Ceng, sedahar can. Omat dahar sanguan. Urang ge ieu ayeuna rek dahar. Tapi orang bingung rek dahar di mana, pokoknya orang yang dahar ngeunah. Can dahar euy aing teu isuk. Ya. Dahar di mana enak? Kasa horeamnya dahar sangu mah namanya. Teh urang baso ade. Baso ade teh baheula mah di Cikurubuk, Jo. Cikurubuk pasar. Pasar Cikurubuk. Pasar. Ayeuna nama baso ade teh buka cabang di Tukangeun Mayasari Plaza. Oh, nyaho, tapi teh nyaho baso ade nu mana? Pun ka baso ade mawa duit sing kandel, bray. Anjing nah. Nah, kudu kandel Lain soalna terakhir kali teh hargana teh 30.000, Ceng. goblok. 30.000 teh maksudna baso toko apa baso kaki lima? Teh sisi jalan tapi hargana 30.000, Ceng. Goblok ceng, nah dengekeun anjing. Aing reuas goblok. Jadi misalkan bisi marane datang ka dieu jeung ka Bogo atau gebetan duitna kurang, mah nyarek neundeun KTP, Jo. Anjing wirang atuh anjing beungeut. Tah matakna ku kami di bejaan. Jadi teh samangkokna teh 30.000 nya, Ceng. Ingat 30.000. Mun teh salah mah. Aing ngahulang kene sumpah bingung. Aing mau duit kan 10.000 ieu kumaha. Anu kieu cengnya. Daripada penasaran, sada aing sarua penasaran. Hayang apa? Bakso nu harga 30.000 teh sangeunah naon tempatna? Sanyaman kumaha? Tuturkeun urang terus. Tong poho, like, comment, and subscribe. Oke, Ceng. Ceng, urang ayeuna geus di Bakso Ade, si Bakso Sultan teh ya. Urang cobaan anu penasaran. Oh, ka dieu heula tutur. Ya, alamatna cabang Pasar Cikurubuk, Blok A3, Jalan Cieunteng, Tasikmalaya. Nah, urang ya ayeuna keur aya di tempat anu di daerah naon itu? Oh, di dekat Mayasari, di dekat Mayasari. Tapi cabangna mah di Cikurubuk nya, ingatnya Omat di mana lah nya tuh, manu penting maneh dahar Omat Sanguan. Ayo urang tuturkeun dahar. Pesen dua nya. Siap sing loba, da lapar ya can dahar ti isuk. Nah, ieu dagangna teh. Ulang nganggo tahu ya. Ulang nganggo tahu, ulang nganggo sayuran oke nya. Nu urang mah didinya make naon campur kabeh. Campur kabeh anjing, lebar aing mayar sakitu. Teu dicampur-campur mah. Nah, ayeuna urang cobaan penasaran teu po basona anjing. Ieu baso ya, Mang, ieu baso urat bener nih? Nah, ieu baso urat, ieu baso teuing baso gepeng, teuing baso naon. Cokor naon ieu euy? Cokor ayam, cokor anjing. Nah, babat, terus daging ayam, bakso leutik oke aya. Nih kan bihun eueuh bihun toge mah. Baca. Geus ayeuna urang cobaan heula si bakso geus ceuk sia hargana anjing, harga bintang 5 lah pokoknya. Kieu dagang ya ngikuti protokol kesehatan. Nah, ayeuna urang asaan, ieu basona geus aya ya. Jadi di dieu euy hakaneun bakso mahal teh jerona ya jerona. Bakso urat, bakso leutik, babat, tahu, jeung cokor. Oh, aya oge daging hayam geus genep dia. Mie, sayuran. Anjing aya dalapan ya. Menurut orang sih harga sakieu masih penasaran urang jeung rasana. Lamun ngeunah teh jadi masalah, erek 30.000 ge, bener. Tapi lamun teu ngeunah mah nyana naonan aing beli 30.000. Tapi jiga mah ngeunah urang cobaan heula lah. Cekidot. Caosna euy, caos. Anjing, caosna tah anjing. Aduh. Yo, ya, pokokna mah saacan nyobaan bakso nu kudu dicobaan heula teh kuahna heula. Oh. Jadi, kadang-kadang kuah teh nentukeun seunah jeung teu na bakso. Ya, Cok cobaan kuahna. Ya acan ka cengekan heuh, cing. Bismillahirrahmanirrahim. Asli anjing. Heunah, goblok. Piting ge mung caosan. Iya kuah nate hayam, Jo. Kuah nate hayam, jadi aya saeutik
aya sari-sari udangan lah. Iya, teh. Dina minyak hayamna teh. Jika nama dinu minyakna gitu nya aya sari-sari udangan. Lain sari-sari ucing. Aya. Oh, bisa anjing. Aya kan anu ku minyak babi, aya Terus di dia mah bisi can apal. Karena di bakso-bakso lain mah lobananya iya non teh saos Bawang. Gitu. Jika nama saosna beda tinu lain saos bawang, saos kera tembok. Iya teh. Heeh, caos naon ieu nya euy. Aing peta apa ieu caos bawang tapi warna jika caos bawang tapi warnana beda. Teh caos naon ya kira aing penasaran. Kala iya teh kok bisa gitu kan. Harga dengan segitunya gitunya asa aneh orang ngadengena gitu tapi nya teu naon sih cekurang ge memang penjual beda-beda mau harga sabaraha lain kieu pan biasana ge aya paribasa aya harga aya rupa aya harga aya rasa gitu. Benar. Keluarga sakitu mah aya rasana ngeunah mah da lain jadi masalah. Terus kurang unik oge ya sumpah. Jadi si bahan api nanti lain ku kompor gas. Di mana-mana biasanya make kompor gas. Ieu mah anjing make areng dah. Bayangkeun. Bisa jadi hargana mahal teh meureuh jahat ku areng, ceng. Kari teh kumarane. Terus ayeuna mah aing mau kalau ngomong aing hayang nyatu heula lapar can nyatu. Aduh. Kurupukna si Geboy teh cek orang Sunda mah geus pada nyaho. Goblok teh gara running nya nu di jalan mau motor teh. Anjing tekos motor alus wae. Sombong amat. Gurih heuh. Ya lah tuh cari jasaan urang mah amun kuahna heueuh geuring ngeunah. Balik Anjing. bukan karinya deket. Anjing, bener. Aing tengah bobodo. Kudu marane anjing ka dieu teh geblek duit teh maksakeun jual anjing manuk mitoha. Ngeunah. Kan ulah poting euy lamun ka dieu mah euy bahaya tuh da beak duit. Ya anjing duit. Keblek duit mah teu jadi masalah. Aduh, anjing. Tah si tekstur bakso uratna teh rada beda tinu lain Jadi Cobaan kurang. urang can manggihan tekstur bakso urat anu siga di dieu. Sang cobaan ku kami euy. Ceng, nomor ceng. Aing dia ceng. Nomor ceng. Ya. Tuh. Jadi bakso uratna teu liat anjing. Teu pakokon jeung urat. Mana lah pokoknya. Teu aing senikmatnya tuh Lain jo ayo minumnya biasa wae heuh minumnya sarua lah jeung standar. benar. Cuman ieu si kuah bakso Jeung baksonya nya. asli aing meuli ngabobodo anjing da aing meuli endorse anjing ieu mah aing mah Meuli, fakta meuli aing mah jadi cek aing ngeunah ya ngeunah cek aing henteu tapi ya bener-bener ngeunah asli jadi bisi ya kali deh aing ngabejar ka aing na tuh ya yang mana nih anu mau ka bawah ka dieu omat anjing mau duit mentong kurang Sombong amat. si kurang sih ngerakeun goblok mah pamajikan atau kabogoh melek digadekeun di dia anjing. Mantap bisa anjing. Dahan jakal aing. Tah. Si goblok. Ieu bisa we anjing manggih bakso neungeunah. Tiap aing hayang nyatut, tiap aing hayang nginum, tiap aing hayang nanaon. Aya we anjing neungeunah tuh goblok jadi lagrag. Jika nama ieu baksona teh nya ngetak neunah teh anyar ieu langsung didagangkeun jadi fresh. Oh. Beda jangan nu diteuneun dina kulkas nu freezer. Benar. Tadi dadakan lah. Dadakan Bener. Kan kepikir ku aing. Bungkus aing. Lain pas digegel teh karasa pisan dagingna. Heeh. Henteu ongko urat tapi henteu jiga dibatur tadi jiga batur teh kieu. Biasana bakso urat lamun digegel anjing hese neuk teu hese ngegelna teh amun ieu mah hipu ngeunah. Rekomen lah jangan maneh pokona.
Aing rek mungkus ya yang pamajikan hiji, yang tetendenan hiji. Mitoha mau bere ku aing. Tentara mere. Kosok anjing pagel. Aing namanya jahat. Berang-berang mah cocok ah. Sok pisan anjing enggak ada aing. Alah, cai panas kedan. Yang dulu aing ceng anu osok setia nonton channel aing. Tempura aing can bisa keluar kota kusabab si goblok corona teh ieu ngaganggu schedule aing. Jadi aing di jero kota heula. Insyaallah lamun ieu corona geus tere beres, mudah-mudahan tere beres lah nya. Supaya maraneh bisa neangan duit, supaya dilancarkan rezekinya dan lain-lain lah. Aingnya pasti bakal keluar kota nge-review dahareun anu sejayen. Orang bakal mere informasi hakaneun di kota sejen nya. Anu ngeunah cek urang pokona mah. Terserah engke maneh pas datang kadinya nyebut ngeunah apa henteu nama nu jelas aing cek aing ngeunah eta ngeunah. Tah anu dina video urang eta kabeh anu menurut urang ngeunah. Jadi kumaha Jo kesimpulan nanti bakso itu? Ngeunah. Mau gagal nya. Moal. Karena tahu unggul hargana nya. Kan hargana anjing hareuda 70.000 mah. Sapoe euy jajan anak aing. Tapi jangan bilang jangan sabaha ya. Baheula teh terakhir 30.000 ting ayeuna. Ke tempo di akhir aing mun mayar sabaha. Berapa? Rupukna genep 60. Ulah bunga. Santuy. Aing anjing 2 genep 20.000. Sultan anjing ya. Sama. Bangkrut ya enggak buat dari namanya. Si aing kerupuk diberi gratis lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Meuli sia mah anjing mah.